Ibu bapak ayeuna teh tos bulan bade majeng Roma. Hari Ramadan teh ibu sadayana anu ditunggu-tunggu ku urang, nu ditunggu-tunggu nama lain Ramadona tapi Ramadan encang geus mikiran lebaran pan urang mah. Tapi ibu sadayana urang syukur ka Allah Subhanahu wa taala kana naon, kana nikmat nu dipasihkeun ku Allah dugi kana sah anu ayeuna. Sabab perlu urang syukur naon ari syukur. Ari syukur teh nu kahiji ma'rifatun bil jinani, yakin ka Allah bahwa kesempatan kesehatan dina menit ieu detik ieu sadayana af'al asar damel Allah lain ku sorangan tapi digerakeun ku Gusti. Jadi urang bisa ngaji dibisakeun ku Allah, bisa sedekah dibisakeun ku Allah, daek calik di dieu teh didaekeun we ku Allah. Dalamun ku Allah teu dibere daek mah moal ka pangaji. Mantak urang kudu syukur alhamdulillah dibere daek ngaji. Biasana jam sakitu geus karulem. Alhamdulillah ayeuna masih bisa ngaji. Nu kadua ibu nu namina syukur teh dina disebatkeun ku ulama walisanun dzakirun. Bentuk urang syukur ka Allah teh ngucapkeun zikir ka Allah di mana urang meunang nikmat. Taya teh nikmat nu luar biasa. Hiji urang bisa ngariung jeung dulur jeung baraya jeung tatangga, bisa calik sapertos kieu nikmat nu luar biasa. Maka di mana urang meunang nikmat, ibu sadayana kudu syukur ka Gusti Allah kalawan syukur nu saeutik ngucapkeun alhamdulillah. Eta. Maka kalimah nu diawali ku kalimah Allah zikir. Bade Allahumma sholli zikir awalna Allah. Bare subhanallah zikir. Bade ayeuna innalillahi aya Allahan zikir kene. La haula zikir kene. Apapun bentukna kalimahna nu aya Allahan namina zikir. Mata kurang kudu loba kudu loba eling. Ibu sadayana bapak sadayana Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj uih nati ditu nampi parentah salat. Walaupun ku abdi moal dibahas secara detil prosesna Rasulullah seperti kumaha terlalu jero teuing keur kelas urang mah. Kewe ku ajengan dia bahas eta mah nya. Ibu sadayana nu namina Isra wal Mi'raj teh Isra teh naik, Isra teh berangkat, Mi'raj naik. Jadi kalimahna lain saro tapi asra. Berarti diberangkatkeun, dinaikkeun. Tah, urang kudu kumaha? Urang ge kudu naikkeun ibadah, tah naik teh teh. Kamari urang can getol, ayeuna jadi getol naik. Itu. Terus aya nu disebutkeun as-salatu mi'rajul mukminin. Ari salat teh naikna jalma mukmin, cing abdi rek naros. Ari ibu ngalaman salat naik ngapung. Pernah teu? Cek ibu salat ngapung tah kan ari naik teh ngapung meureun. Naon atuh nu ngapungna ka Allah Bu, nu naikna dina salat urang ka Allah naon? Hah? Anu naikna dina salat urang naon? Nu naikna dina salat urang teh lain rukuna lain sujudna tapi nu nepi ka Allah teh elingna. Nu nepi ka Allah teh zikirna. Sabab jalma salat lamun hatena teu eling berarti seperti jalma anu ngalamun. Sok raoskeun ku ibu jeung bapak pan urang mah Allahu Akbar. Ari rarai mayun ka kiblat, ari hate teu ka Allah. Terus raoskeun ku urang ayeuna Allahu Akbar geus inget mikiran aduh rek mungah. Coba can boga duit. Salaki gawena teu puguh. Ngalamun dina salat. Tuh ibu, karena naon? Karena kahijab. Maka dina ibadah anu wajib anu sunnah sadayana eusina nu nepina teh zikirna elingna. Maka dina Al-Qur'an aya jalma anu salat hayu payuneun Ka'bah tapi bibirna heheotan maksudna naon? Hatena nu galecok sorangan dina jero salat.
Mantak ditamalan beres salat teh Bu, kusabab keur salat pikiran urang bocor ka mana-mana, maka ditamalan sabada salat sok zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh sok zikir Bu Pak. Resep henteu kana zikir. Nah, resep kana sholawat. Cinta sholawat. Cinta ka Kangjeng Nabi. Di mana cinta ka Kangjeng Nabi pasti cinta ka Allah. Jalma nu cinta ka Allah, cinta ka Kangjeng Nabi, maka dina salat urang hate urang kudu eling ka Gusti, urang kudu zikir ka Gusti. Maka sabada salat sok zikir Bu. Di dia zikirna sami teu sareng abdi. Ibu hari zikir osok jegreg sok goyang. Ibu sok goyang. Iya mah zikir. Zikir sok gerak tara. Lamun zikir ayeuna la ilaha illallah ras kitu mah teh endahnya. Kan selawat ge sami. Ya hanana. Nah, itu kan gerak, Bu. Apa menikmati irama nu dibaca, nepikeun ka tembus kana rasa, nepikeun ngalaketeh hate eling ka Allah bisa ngecelakeun cai soca. Tuh Ibu. Mantak dina sholawat ge sami ngeun sholawat ibu sadayana ku sabab jadi asbab sholawat mah sanajan bari ngalamun ge nepi sholawat mah sanajan bari heureuy ge nepi sholawat mah benten jeung zikir. Ibu zikir mah kaeunteupan keneh ku musyrik moal nepi. Maka sholawat jeung zikir sami eling ka Gusti Allah. Nah mentak orang kudu resep kana zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sabab zikir teh Bu aya zikir adat. Nu kumaha zikir adat? Zikir adat mah lamun urang datang kanu maot milu tahlil disebutna tahlil. Eta mah adat Bu. Anu penting mah la ilaha illallah we teuing tujuanna mah ting pokona mah la ilaha illallah, la ilaha illallah we anu penting balik mau besek. Tama zikir adat. Aya zikir ngalamun lisan la ilaha illallah tapi hate teu hadir ka Allah. Ieu nama la ilaha illallah, la ilaha. Tapi hate na ngalayang ka pasar, keur dagang. Harus teu aya zikir anu wusul, zikir ahli marifat, lisan ngucapkeun la ilaha illallah, kolbuna nyambung sareng Allah, wusul ka Allah. Ta ieu zikir nu mahal. Gitu. Maka zikir teh make cara, sholawat ge aya carana. Aya carana, komo lamun ibu baca dina kitab Dalailul Khairat, aya ijazahna maca sholawat teh. Naon ijazah teh aya tata cara ti guru ngamalkeun eta sholawat. Ta eta disebutna metode, lamun dina tasawuf mah disebut thariqah, cara. Gitu. Mantak zikir teh make cara. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Naon berpausad kudu ditarik ti dieu ilana kade illallah na di kadieu. Naon maknana? Punten ibu sadayana dina diri urang teh ayat 7 latifah. Di dieu teh tempat nafsu, tadi dieu tah nafsu lawamah, bedegong, sombong, ujub, ria, teu kaupan teu payaan, ngunek-ngunek, hasud, dengki, aya di dieu kabeh. Tah mantak urang la ilaha illallah tong sombong sabab nu aya dina diri urang lain nu urang hakikatna nu Allah. Urang kuat lain nu urang dikuatkeun ku Allah. La ilaha illallah. Urang pinter lain nu urang nu pinter tapi pinterna urang dipinterkeun ku Gusti Allah. Tak kitu mantap kudu make rasa ibadah naon wae make rasa dirarasa mah jadi ngeunah. Harus teu paria pahit dirarasa mah jadi karena diolah dimake rasa. Nah eta sadaya ibadah oge make rasa. Maka lamun urang dina zikir
hayang ngarasakeun nikmatna ibadah, hayang ngarasakeun nikmatna dzikir, hayang ngarasakeun nikmatna sholawat, maka urang kudu boga guru nu ngabimbing urang tata cara sholawat nu sampai syafaat ka Rasulullah. Urang ngucapkeun dzikir kudu boga guru nu bisa sampai tina dzikir ka Allah. Maka dia disebut urang kudu boga guru, Bu. Henteu asal nguping ti umum. Sholawat ge sami. Abdi kapungkur ijazah sholawat nariyah ti Cianjur nya ti keresana mah agentur ti muridna. Sami ada tata carana. Nah eta maka urang dina dzikir oge kedah gaduh guru. Naon sababna? Sabab kalimah la ilaha illallah kalimatun haqqin aliyana ya wa aliha namut. Kalimah la ilaha illallah nu teu meunang lepas tina lisan urang ti kawit urang gubrag nepikeun ka maot. Kanu urang dibelaan teh Bu, belaan sholawat, sedekah, dzikir jeung nu sanesna hayang ketika ruh pisah tina jasad bareng jeung la ilaha illallah. Babari apa susah Bu? Babari apa susah Pak? Bapak nek sakarat ngucapkeun la ilaha illallah babari apa susah? Susah henteu? Susah Bu Pak. Ayeuna urang keur jag-jag bisa ngucapkeun la ilaha illallah. Coba tong sakarat lah ibu keur nyeri huntu we tah. Hek titah dzikir loba kuateun moal. Sepuguna mah. Eta kakarat gering. Ieu dina sakaratul maut dibimbing. Leheung mun aya nu ngabingbingna ajengan teang cenah itu pangnalkinkeun kenal keur sakarat. Eueuh cenah ajeng nage ka Garut. Cok rek kumaha Bu. Mantap urang belajar la ilaha illallah teh ti ayeuna meung penghirup disebutna bimbingan talqin, bimbingan dzikir. Sabab talqin geus maot geus dikubur mah hukumna sunnat, keur hirup mah hukumna wajib, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngabimbing kalimah la ilaha illallah ka para sahabat. Mantap dina hadis Sadad bin Aus fungsi dzikir teh tilu. Hiji, keur ngabersihan diri urang, keur nyucikeun diri urang, keur ngawusulkeun hate urang ka Gusti la ilaha illallah. Tos beres sakitu dzikir. Jadi balik deui tadi Rajab mah ibu sadayana meunangna teh Rasulullah parentah salat. Salat teh eusina teh dzikir. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimi salat li dzikri. Tanya ka santri. Eusina salat teh dzikir mantak pua fungsina tina kabeh ibadah nu wajib nu sunah eusina dzikir. Mantak urang kudu kudu resep ngucapkeun kalimah la ilaha ampe urang salam. Tah Bu. Oh, sakedeung deui bulan Rajab, bulan Ramadan. Mudah-mudahan sadayana urang sing dipasihan yuswa anu panjang tiasa ngiring ibadah sa bulan lamina. Amin ya rabbal. Ibu sadayana ayeuna urang salat cing abrek naros ka ibu jeung ka bapa. Are salat ibu ditarima teu ku Allah? Ditarima teu? Yakin geus ditarima? Jawab yakin geus ditarima pancan? Aya nu nyebut yakin, nyebut encan da sieun salah. Ai ditanya jawab bae salah ge. Pan keur diajar lain narepeh wae. Terus teu yakin teu salat urang ditarima ku Allah? Yakin? Abdi mah Bu salat teh jajauheun ka ditarima. Naon sababna? Salat cek pikihna ge can bener. Kan salat teh anu nepi ka Allah teh kudu bener cek tilu hiji, bener cek tauhid, bener cek tasawuf, bener cek fikih. Fikih ngatur ibadah badaniyahna, tauhid ngatur keyakinanna, tasawuf ngatur akhlakna. Mantak dina salat teh kudu bisa nyambung antara tauhid, fikih, jeung tasawuf. Tak kakarak salat ibu ditarima ku Allah lamun urang geus narima kana eta salat. Tarima heula ku urang eusina tina salat. Mantak salat urang lamun ku urang teu dibebener, lamun ku urang teu make ilmu salatna,
maka mau diterima ku Allah, maka salatna kudu make maka lamun urang ayeuna hayang boga ilmu kudu daek ulah jauh ti para ulah jauh ti para kiai. Maka dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya sababaraha golongan jelema nu salatna ditolak ku Allah. Abdi makeun we eta we lah ngabahas salatkeun Ramadan bagian ajengan ke tukang. Dabongan judulna ge Rajab. Hiji ibu sadayana nu moal ditarima salatna ku Allah teh. Hiji lalaki nu salat sorangan bari sorangan di imah bari ngahuleng teu babacaan. Aya nu kitu aya. Anu tara kadaek berjamaah kamas salatna osok wae di bari rurusuh tah manta kahade ayeuna mah ceus si bapa teh giringkeun ka masjid cina berjamaah subuh teh ulah sok dikeukepan wae si bapa teh hudangkeun ieu mah hayu we dikeukepan hudangkeun bapa tuh kitu ayeuna geus subuh hudang. Tapi Pak Ustad abdi mah gaduh carogena kan teh jiga batur mah ka masjid teh gatol ari caroga abdi mah dameni hese teh teh salat teh cara kana nguseup. Ari ajak salat mah hararese alasan naon nyeri suku encok rematik. Ari aya bola ngahulong nepi ka subuh. Asa tah mantak bapak tong sok salat ti imah giringkeun ka masjid. Maka ibu-ibu boga tugas upami gaduh caroge susah hudang subuh, susah salat entong di banyur omat kade. Entong di banyur koma digareuwahkeun makarunya satruk udang langsung kieu langsung ka rumah sakit. Terus maka make ilmu sabab ibadah punten istri itu ibadah ngabangunin suami kumaha cara ngabangunkeunana penuh dengan cinta. Terus ibadah ai cinta ka salaki maleres teu ulah sote ka istri batur ka suami batur ka salaki urang mah ibadah. Maka lamun salaki urang subuh hese hudang ibu hiji ku urang ulah digareuwahkeun kumaha carana ngahudangkeunana ibu gugah ti payun teras ka jamban teras wudu teras salat tanggeus beres salat ibu salaki dirurub make sarung make samping kebat dirurub geus dirurub ibu ngaos yasin gigireuna Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim cek salaki urang teh ari mamah emang bapak geus maot kitu ngan lamun hirup ge hudang Pak Ustad salaki abdi mah dikitu-kitu mah anger kalah ngeunaheun we cara nu kadua ngahudangkeunana awas kahade nu kadua diangkat mastakana disimpen dina dada di dieu ku ibu teras dihudangkeun ku pipi bangun dong sayang bangun Heukeun wae da ka salaki nyebut sayang ge. Ieu mah ai ka salaki tara disebut sayang ari ka mantan mini kamu sedang apa sih? Sabalah. Terus teh ai ka batur mini ai ka mantan kamu sekarang udah bangun belum? Ari ka salaki mah disebut kitu teh mini embung. Terus teh bangunkan ku pipi gitu teh hudang keneh Pak Ustad awas tong digubrakeun diusapan dadana ti teh bangun teh hudang keneh wae pinah kana patuangan bangun teh hudang keneh pinah ka nu handap dijamin hudang cicing budak leutik mah teh 18 tahun kaluhur tah itu ngahudangkeunana rasa eta cara make ilmu mantap bapak sadaya nah di dia aya masjid sok pinuhan la sholata li jaril masjid ila fil masjid keur tatangga nu deukeut ka masjid mas salat na di masjid tapi pancena Pak Ustad aya hadis salatul mar'ati khairun min baitiha salatna istri leuwih hade di imah bari di nu poek bari di kamar tingali asbabul wurud hadis eta kumaha aya hiji istri janda muda datang ka Rasul hayong salat berjamaah karena jauh ti hojrot ka tempat Rasul kumaha cawur Rasul salirama tose netepana di bumi di kamar istri muda bari janda naon ku Rasul tita salat di imah bisi jadi fitnah tuh ibu ari nu deukeut masuk ka masjid milu berjamaah ulah sok salat di imah sorangan leuheung mun bener Fatihah
karena di berjamaah maka sambung ku imam. Leres teu? Komo tayana urang naik taraweh, nu sok taraweh di imah, tarawehna di masjid ini sekali itu ka masjid. Arek taraweh teh sing ari hilas ya ce. Ieu mah ari taraweh teh dipilihan imam teh hayang nu patas. Aya nu lemot mah eueuh jamaahna teh. Leres teu? Sarua di dieu sarua. Berarti sarua di ditu ge kitu teh ti dieu mimitina pindah ka ditu. Da taraweh mah dipilahan teh nu garancang ce. Itu punten dia mantak imam ya nya imam kudu menyesuaikan jeung makmum. Tos balik di salat berjamaah dina hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalma nu salat berjamaah maka ku Allah hirupna moal dibere kapakiran. Terus temantak urang kudu daek salat ini kamas milu entok salat diim ame hirup barok. Leres teh hirup urang bakal barokah bu sanajan urang teu beunghar jiga batur piraganing tukang buburuh nyuci tiba kaning ukur buruh tukang dagang leutik tapi rajin salat berjamaah ku Allah hirupna dibarokahan. Boga salaki alhamdulillah bager padahal usahana leutik tapi ku Allah rajin salat dibarokahan jadi bager. Leres teh sabab loba salaki teh euceu ai tar salat mah bari jang ibadah boga salaki teh teu karobah adatna. Sok da loba jelema nu gering atuh ku salaki. Matak bararegang awak oge. Punten nu begang punten. Aya nu begang aya. Tapi sok karunya nu begang teh. Tapi tong nyeri hatenya nu begangnya. Nu begang mah pan lamun maot tampang ngagotong. Tapi nu genut ge sarua aya langkungna. Jadi lamun gaduh bobot 60 kilo dilahun ku salaki 60 dosa salaki dihampura ku Allah. Mantap balik di dia sok dilalahun. Oh, Bu. Aras tak mantap kahade ibu sadayana ya. Nya hirup barokah mah luar biasa bu. Sanajan urang lain pengusaha teu loba dunia nu jiga batur pirakaning hirup mangge sore henteu isuk tapi dibere ku Allah katenangan. Raos tuang tibra bobo. Leres teh? So tingali nu beunghar hirupna teu barokah jauh ka Allah tara daek salat berjamaah. Sibuk nguruskeun dunia. Kumaha dunia loba duit loba tapi ku Allah dicokot ketenangan dina hatena. Hese nek sare oge. Guling gasahan mau tidur tapi kudu ngadahar heula obat tidur. Guling gasahan ari urang teu urang mah nu beunghar mah hese sare ibu jeung bapa mah hese hudang. Terus hese hudang urang mah naon eta hatena tenang. Dibere ku Allah sup ka masjid asal nempel perem bakatku tenang. Terus sok raoskeun ku bapa lamun poe Jumaah asal sup ka masjid nyender kerek we. Tadi mah cenah ada asa ku nikmat eta khutbah. Datang ngadengekeun hees. Bakat ku timbra eta naon hate tenang. Ta eta kebahagiaan itu bukan di logam mulia. Kebahagiaan itu bukan di jabatan. Kebahagiaan itu adalah ada di hati. Ketika hati diberi ketenangan oleh Allah, bahagia dina hirup. Sanajan usahangan ukur tukang bala-bala tapi rajin salat berjamaah barokah. Boga budak bisa di pasantrennya. Ladang indung jeung bapa dagang bala-bala teh boga budak katalar Imriti, katalar Alpiah, jago baca kitab kuning bahagia balik teh saroleh. Rasa tuh ibu sadayana maka kudu daek salat berjamaah. Pandina salat mah ya wudu bu. Dawa wudu ta tong waka jauh-jauh ibadah mah hayang nyeritakeun dunia teu kudu jauh amalkeun sunah nabi wudu weh al wudu qabla ta'am yambil pakri jalma nu wudu sata acan tuang hirupna moal pakir ari urang mah dari kumaha atuh dah rasta wudu terek salat weh hungkul kadahna ibu rek masak wudu bade nyangu wudu bade nyayur wudu. Ingat sepuh kapungkur punten abdi kapungkur cicing teh jeung nini kaleresan pun bapa teh pirak. Jadi abdi mah teh alit
sareng nini eta isuk-isuk kupun ini isuk-isuk karena kapungkur mah abdi di Bantennya ayeuna mah geus pindah ka Tasik nuju Alit mun isuk-isuk teh kupun ini teh aja sok dipangnutukeun sangu dina dulang jeung belum sampe jeung belum cau ditutuk nepi ka sagede kieu tah nepi ka teuas tuangeun teh bari dijampean ku nini teh macana teh selawat nariyah dibaca ku sok ade kupingnya ku abdi mudah-mudahan ieu boga incu sing pinter sing cerdas sing capetang sing bisa ngomong sing soleh sing bager ditiupkeun buah ceuk ku nini teh ditiupkeun ibu kana sangu dipasihkeun ka abdi dituang ku abdi tah bisa norowela ngomong kieu teh doa nini terus teh mantak tak urang mun hayang pinter hayang soleh ku ninina doakeun ku indungna doakeun lain ieu mah keur nyayur keur naon lain wudu lain sholawat lain zikir nyanyi sambalado lah naon kitu nyanyian teh ka mana mantak budak teh gudal gadi we geus gedena teh itu da salah doa atuh awas ka hade maka wudu heula jalma anu ngadua ka Allah nu pertama ku Allah bakal diijab nu boga wudu mantak sok warudu heula itu rek masak wudu rek tuang wudu tangke ta ieu beres ieu sok rek taruang wudu heula dijamin moal kabagian asta amalkan wudu we ibu. Ya abdi di pepatahan kupun bapak dapun bapak teh di Banten teh ajengan disebut nama bu dugi kaki wari pun bapak mah tara telat wudu asal batal wudu di asa kajen di sawah batal wudu deui eleh abdi oge tah tuh ibu mantak eta we amalkeun mantak identikna jeung salat sok urang teh geus beres anu wajib nu sunat ece salaki angkat damel tong sok langsung ulin ieu mah pamajikan teh salaki ini ka tempat damel ibu momotoran on the way ngarariung nyarin sebelah terus teh salat duha doakeun salaki terus teh tuh ibu mantak lamun ku urang didoakeun salaki mah hidupna barokah bakal loba duit sabab orang meresep karena doa terus tuh insyaallah bu lamun loba doa bakal loba dunia lamun loba dunia bakal loba dulur lamun loba dulur bakal loba dukungan eta kana duit wae dasar cewek matre bener orang dia mah cewek matre mantak cewek matre mah kudu dicepeng sina ngaji tong dicekek maot atau dicekek mah oh bu rasa sok doakeun salaki teh dan ieu mah salaki eueuh teh luas luis leos awe mah angkat caroge teh ngadoa di imah salat lan ieu mah ngaluas ngaluis ngaleos pan awe teh aya opat bu hiji aya awe kunti aya awe japati aya awewe padati aya awe sajati naon ari awewe sajati awewe nu taat ka Allah sareng ka carogena luar biasa taat kanu janten caroge teh hormat kanu janten caroge teh kitu nenden ka caroge teh isin ka era sok ari ibu isin kana teh ka si bapak ayeuna baheula mapan keur ngora kasalaki teh hitut ge dipalastikan pan rasa kumaha ayeuna geus teh era salaki keur nonton TV ibu liwat perepet hitut cek salaki teh kenal pot kan wanita solihah mah ibu suantena wae tara ngaluluhuran salaki ya eta we sajati mah masya Allah kayung yun getol ibadah rajin tahajud rajin baca Quran kasalaki hormat kasalaki dedeh kasalakinya nyaa mantap kasalaki teh ibu kudu ngeureuyeun teh ayeuna nya teh ayeuna urang sakedeung di bulan Ramadan sok jeung salaki teh kudu ngeureuyeun nyieun bunga selain budak-budak wae nyieun bunga eueuh pan urang trek Ramadan ieu teh
Leres zaman pariha biduhuli Ramadan haramallahu jasada wa ala niron. Urang teh kudu nyeun bunga jeung salaki teh lain budak-budak wae. Oh sok nyeun kana budak. Oh paingan atuh. Tuh. Leres hek urang neangan salaki teh kudu nyaa kudu bager matak neangan salaki kudu boga kain. Kanya lain kanyut eta. Pasti eta jeung kana kanyut. Kanya. Ah geus ampun wae mah. Ah bener ya mah. Jo kanyut wae. Heukon wae ketangkaman we ngajawabannya. Leres sok mantak suami istri teh kudu silipikanya. Mantak kudu nyonyo kanya lain nyonyo kanyut wae ka mana. Leres teh tai tu awe nu soleh mah matak cekolot baheula mah panu repok neangan calon suami teh. Kolot baheula masuk dihitung akang rek nikahkeun budak teh di mustak ngaranna saha indung bapana saha wadalna naon dihitung meudangna teh cenah nyi 4 insyaallah rumah tangganya imah bakal repok hiji pok hiji kitu. Mantak rumah tangga teh aduh barokah luar biasa. Ai rumah tangga teu barokah teu bahagia. Rasa komo boga salaki gordat mah goreng adat. Pan aya salaki nu kitu ka pamajikan popolotot. Ibu mantak lebih ka begang pamajikan teh. Balik we ka indung babeja nyai cenah kunaon maneh teh bet ayeuna begang teh ngah tuh emak awak teh geus dipariksa geus ka puskesmas da teu aya panyakitan. Atuh cenah nyai pariksa ka ditu ka rumah sakit cenah rongsen ka ruang radiologi di rongsen aja balik teh dikikieu rongsenan teh ditinggali teh salaki keur malotot tah. Letak tadi yang salaki ulah sok popolotot ka pamajikan teh ngaji teh karunya pamajikan teh cap maka pamajikan lamun salaki datang kudu ngadangukeun cariosan caroge lain ngadangkak ieu mah amit urang dia mah jojo ngadangkak juga pake kok sararieun ngadangukeun cariosan caroge lain ngadangkak aja. Oh tak hade kan main langus penting ya sabar jadi ibu sadayana tanya istri teh aya istri sajati nu kadua aya istri padati nu ku padati teh ibu jika roda ayo lelempangan ngariung di bang emok nginjem kabang emok teu beja ka sasalaki akhirna ditagih susulumputan da teh nyaho salaki. Oh ibu mantak kahadenya urang geus ngaraji masing kuat iman kadal fakri ayakuna kupron kapakiran kadakala mawa kakupuran lamun urang teu didasaran ku iman. Terus teh maka urang kudu daek ngaji utamana. Terus aya deui awewe kunti buuk ngawigwi awe kunti tah bulu kelek buah dari jia bulu irung ronghok buuk jiga kunti pagawean anak keluar peting subuh balik talaki jadi di imah tukang nungguan tulak panto teh tama awe kunti gitu kudu jadi awe kumaha kudu jadi awe sajati. Tah urang tina salat teh eta hikmahna jadi ngarobah perilaku urang tinu goreng jadi sae hiji tah naon cenah bu lalaki nu salatna sorangan di imah bari teu babacaan nu kadua nu moal ditarima ku Allah salatna nu kaduana jalma beunghar tarajak salatna geto tapi teu zakat salatna moal ditarima. Sakitupun sabalikna zakat geto tapi teu salat zakatna ge moal ditarima berarti salat jeung zakat kudu babarengan mata kurang boga rezeki lamun geus diso buru-buru zakat di mana cani so buru-buru sok urang teh diajar sedekah terapkeun ka budak komo ayeuna bulan Ramadan ya sakedeung deui sok urang teh hiji urang sedekah nu ku urang kudu dipangheulakeun teh dibere ku urang diperhatikeun ku urang tina radang usaha urang tina radang ikhtiar kasab urang nu pertama utamakeun indung bapa awas ka hadaya urang sok ngaji sok bedegong ka kolot mal barokah dina hirup
usahakeun indung bapa urang, mitoha urang, utamakeun boga rezeki teh. Mun urang bungah kudu kolot urang bapa urang mitoha urang pangheulana milu bungah. Lamun urang sukses kapangi jeung hirup nu kudu pangheulana ngarasaan nikmatna kolot urang jeung mitoha urang. Ulah ieu mah urang beunghar ka kolot nganteu. Tuh tingali kumaha indung urang Masya Allah ripuhna. Nu jadi indung teh capek. Raos ke ibunya. Sok tingali gaduh murang kali komo nu mulang karih orok kene ibu keur boga budak orok kene mah teu kahurdangdan indung teh. Asal leuwih saeutik dirangsadaan indung teh. Komo di mana wae asal geus hayang nen we dikodok burahol dibikeun we ka anak mah. Saking kunyah indung mah leres. Tuh rek kumaha pengorbanana luar biasa nu jadi indung mah. Peuting keur sareti bra budak ceurik nu pangheula hudang teh indung. Budak ceurik lapar pangheulana indung nu ngahuapan. Keur tuang budak ayeuna oge indung nu pangheulana. Mantak hade kudu nyaah kana jadi indung. Indung teh cap ngurus ngalahir terus ngalahirkeun ge bari hirup selain hitut wae. Sanakna ge bekok atuh beureun. Leres teh karunya indung teh leres teh jabaning kudu nyusuan. Duh Masya Allah lain sapoe eta teh 1,5 tahun 2 tahun budak teh nyusuan lesot pan ku budakna ganti ku bapana. Mentak lamun bapana hoream usaha hoream salat kudu diberesus sumangat lain susu wae atuh ngagantel meureun aja mal usaha. Oh leres teh awas ka hade. Ulqamah sahabat Nabi luar biasa. Belajar ka Nabi salat berjamaah jeung Kangjeng Nabi, tapi ketika menjelang sakaratul maut lisannya mengunci tidak bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Naon dosana? Pernah nyerikeun nu jadi indungna. Uih nyaba Ulqamah mun bahasa urang nama bu ayeuna uih nyaba katinggal ku indungna tina ojek ngaranna indung kanu jadi anak balik nyaba pasti we meureun budak teh balik ti panyabaan pasti nyimpang liuk deui indungna teh nungguan horengan teh balik we ka pamajikanana teu emut ka indung mah padahal indung mah lain hayang pamarena hayang pangih we jeung nu jadi anak sakitu dosana ngahalangan anjeunna ngucapkeun kalimah la ilaha illallah lantaran boga dosa kana janten ibuna. Mantak kahadeye urang ayeuna rek mayunan sasih Ramadan indung heula utamakeun tanya indung urang boga kita tanya bapak urang cek urang bapak mah ayeuna rek Ramadan sakedeung deui tos Ramadan teh lebaran mah bisa aya kahayang jeung bapak hoyong naon tanya indung teh cek indung urang teh nyai mama teh hoyongna naon pangmeulikeun mukena we da mukena mah geus kolot ibarat geus loba cai meutingan pangmeulikeun indung teh tah tiung teh mukena teh nu alus da moal leuweungan beh barokah pangmeulikeun indung tiung harga 500.000 mah pangmurahna gedena 1 juta moal dorak kada keur indung aya rezekina leres teh. Terus tanya bapak urang bapak ari bapak hayang naon cek bapak teh nyai bapak mah teh hayang naon pangmeulikeun kopiah we da kopiah bapak geus 3 gedang asak panu era mah maneh meureun di masjid teh bapak Rudin kopiahna geus ayeuna koneng bajuna geus Rudin sampingna geus Rudin pan meureun we era mah maneh kasebutna ku batur maneh teh loba dunya tapi kolotkeun we era mah maneh pangmeulikeun we bapak teh sarung nurna meueusan pangmeulikeun ku urang BHS nurna meueusan atuh kitu ka kolot teh leres teh tah geus beres kolot urang awas ka hade tong kakantun saha dulur urang dulur salaki bisi kadenge beja urang di Bandung hasil usaha sukses diberi keuntungan ku Allah diberi kebagjaan ku Allah sing emut ka dulur urang nu aya di lemur nu aya di kampung dulur salaki nu aya di kampung perhatikeun ku urang cariosan ku urang carege urang bapak
Bapak teh gaduh rayi gaduh raka di lemur era meusan urang kasebut nak di Bandung sukses ladang usaha minyak dulu urang ayeuna milu cep paribasana teu milu bunga memeh batur bunga dulur urang heula bunga perhatikeun bapak nek lebaran ayeuna sok pangmeulikeun bajuna karunya boga budak sakola pangmeulikeun sapatuna jeung bukuna Allah bisi bendu ka urang kitu nu hade mah sok perhatikeun dulur urang pandulur teh ngadoakeun ka urang nu luar biasa mentak ka hade mun barang bere ka dulur teh bahasana sing alus ulah ieu mah dulur urang datang ti ditu dulur saraki encan-encan asup ka ieu mah geus buat baeud budak budi atuh dulur na oge teu geunaheun diasongan tuangeun nu raos ge da teu raos da budina teu pati raos leres teu mantak sok datang teh dulur teh disambut ku budi nu marahmai ece teteh nyai alhamdulillah abdi teh kabujeng kalemur manawi sibuk alhamdulillah kadi hatur nuhun sok atuh bade tuang naon bade leuet naon langsung diasongkeun lain ditawarkeun wungkul ieu mah ditawaran we cerek bakso rek naon bari jeung teu sok dulur mah era menta komo kanu beunghar mah leres teh karaos ku urang nyaba kanu beunghar budina teu pati ngeunaheun da hoream tuang naon ge teu betah we mentak balik we ka lemur boga dulur di Bandung kasebutna lanceuk ka Kanti Inung da teu betah di ditu teh nya ge loba dunya barana tapi da eta budina komo salakina mentak nyeri hate teh leres teh Allah bendu ka urang suatu saat ku Allah bisa dicokot ka bungah nu aya dina diri urang entak ka hade ka dulur teh tah nya geus beres dulur ye ku urang dibere dulur salaki dulur urang kahade bisi aya tatangga urang mungkin imahna mah alus katempat di luarna tapi kahirupan sapopoena bantueun bantu lamun urang naik barang bere tong sok pilih-pilih bulu pandang rupa ari urang mah barang bere teh dipilihan ieu mah dibere da bajuna koneng nu ieu mah hejo entong barang bere mah sarwakeun rek koneng rek hejo tatangga urang bere eta nu hade mah lain dipilihan barang bere teh geus beres mere saha mere dulur mere tatangga sing inget ka ajengan terus teh ajengan teh kudu sing karunya ibu sanaon sababna capek jadi kiai teh sok tak aya ajengan di dieu budak ibu barisa ngaji barisa maca kitab benang saha tah benang ajengan ngadidik na teh capek kitu ngurus budak capek ibu Masya Allah kok mau budak anu bodoh panu hese kalah kajengar karena sirahna teh sabalik teu bisa dua balik teu bisa tungtung nama jadi we pikiran begang karena awak mentak ustad ge bararegang we entak karunya ka ajengan teh jaba diaromongkeun wae pan sok aya teh ngomongkeun ajengan teh loba teh punut-pun itu kudu ieu ajengan ti mana reus teh mentak urang kudunya kudu bal ambeh elmuna barok mun budak hayang elmuna barokah sing nyaah kagu sing kabeuli hategu ingat santri lamun hayang barokah dina hirup ilmu utamakeun guru amat ka hade sanajan pinter cerdas lamun sul adab ka guru moal barokah elmuna sanajan alpiah 1000 bet katalar juhal maklun patul muin teu meunang barokah tina jadi guru ingat elmuna moal manfaat sabab kabarokahan teh mahal ibu sadayana nya matak sok nu ngalaman mondok di pesantren lamun dititah ku guru kudu daek lain nyara rumput dititah ku guru teh nyara rumput tararieu dititah ku guru tuh mantak kudu daek ka guru dititah-titah boga rigi sing emut kitu kaajengan datang kaajengan teh ayeuna rek Ramadan rek lebaran pajengan hatur nuhun barangkali abdi tos dipangeusieunkeun sirahna ku ilmu hatena ku iman akhlakna alhamdulillah ka inung ka bapa aya urutna menang ajengan teh abdi mah teu bisa rumaos abdi mah sibuk bari jeung bodoh hatur nuhun ajengan tos dipangdidikeun murangkalih abdi golosor ka ajengan teh amplop nur da kanal damal doraka ece leres teh kitu sok bere ajengan teta ieu pajengan sarungna hapunten sae mah teu mahal mah teu ieu mah tawis kadeudeut tilam kanyah we ti abdi tos mang didikeun urang kalih abdi pasihan BHS nu rada alus kan rada alus mah 3 juta BHS teh balikeun samping nu rada meusan kopeah nu alus meh ustad teh bongaheun ngadoakeun ka anak urang kitu hayang barokah mah lan ieu mah rajeun barang bere ka ustad meusan alus tinu maot
samping tinu maut bikeun we ku ustad pake we tahajud peuting nah ada ngajung juriga na teh ibu mantap ustad nage ustad jujur sia lain juri ka ustad aya mah teu sopan ka ustad disebut juri astagfirullahaladzim bener-bener ya tuh ibu barokah hirup barokah rizkina barokah usahana lantaran naon lantaran emut ka guru-guru urang nu ngadidik nu nganyahokeun urang ka Allah punten ibu guru ngaji mah nilaina luar biasa sanajan gajihna teh jiga pegawai negeri tapi guru agama aya leuwihna bisa nganyahokeun budak urang nyaho ka pangeran. Nah ibu sanajan gelarna luhur profesor doktor teu nyaho ka Allah mah bodoh di akhirat mau ditanya matematika di jero kubur ditanya bahasa Inggris tapi di jero kubur nu ditanya marrobuka saha rob anjeun mantap kudu hade ka guru teh alhamdulillah sing nyaraah dan diaromongkeun ajengan teh nya bulan Rajab mah menilai lintuh aromongkeun uja ustad lintuh diomongkeun begang sarua karunya ustad teh dibegang eueuh nu ngondang doraka itu teh kajengan gitu teh itu jadi cenah ibu kudu loba barang bae kasaha kaus kaajeng ambeh barok terus teh budak urang hayang pinter hayang barokah eta terus si deui Mas jam 11 itu bisa miakeun ajengan nu saterusna ibu sadayana anu moal ditarima salatna teh hiji pamingpin nu dipikang ewa ku rakyatna ya ka hade aya Bu RT mana Bu RT mana Bu RW aya Bu RW awas ka hade Bu RT pimpinan yang tertinggi di masyarakat mah RT heula tong ka RW heula RT heula anu sababna RT teh gaji leutik gawe capek terus sok tingali aya nu gering Pak RT nyeun KTP teu kabagian BLT nu dicarekan terus teu kabagian eta da ku RT da RT na eta mah beak ku dulurna padahal RT boro-boro nu maneh teh dibikeun terus Masya Allah eta Bu RT Pak RT luar biasa perjuangan anak Masya Allah gawe na 24 jam keur sare tibra diketrok aya nu gelut ka Pak RT salaki jeung pamajikan tararung bebeja ka Pak RT terus gajihna leutik tapi Bu RT na ikhlas tuh luar biasa tuh mantap ibu sadayana ka hade jadi pamimpin teh kudu bisa nyontoan kudu bisa sobar kade hiji RT teh mun hayang katurut kudu bisa nyontoan ka sakarahyatna ulah jadi calo jadi RT teh jeung RW kumaha calo ibu-ibu ayeuna teh aya kerja bakti urang bebersih di masjid bade Ramadan ceuk Bu RT Bu RT na mah eueuh jalan-jalan teh nyontoan tah terus teh Bu RW ge sarua pengumuman we hungkul RW na mah eueuh teu bisa nyontoan itu mantap diaromongkeun tah mantap ambeh teu loba piomongeun jeung diomongkeun kudu bisa nyontoan tah Pak RT Bu RW tah punten mantap RW RT teh kudu daek ngaji tapi Bu RT Bu RW lamun diomongkeun kudu ikhlas rasikona jadi RT mah terus teh nepi karawing ceuli ti ditu diomongkeun ti dieu diomongkeun ti dieu diomongkeun cek Bu RT teh geus teu da pikiran kana awak teh kitu kan rudet loba nu ngomongkeun we untung RW jeung RT na salalabar sok daek ngaji akhirna RT jeung RW pangheulana asup ka surga naon sababna dosana beak dicokotan ku ibu-ibu jeung bapak-bapak lantaran sok diaromongkeun mantap tong sok ngomongkeun RT tong sok ngomongkeun RW nu kaduana nu moal ditarima teh pamimpin anu dibenci ku rakyatna awas imam ieu ka hade punten ya sakedeung deui Ramadan ieu sok aya salat tarawih ka hade imam teh kudu bijak leres teh kudu bijak da di urang mah NU Nahdiyin biasa we babacaan teh mimiti al-hakumut 10 tabat kitu salat nek kudu sesuaikeun jeung kaayaan jamaah da jamaah urang mah biasa jamaah 23
bacaan anak biasa we surat-surat pendek. Ulah gancang teuing, ulah lenop teuing. Naon sababna? Mun gancang teuing capek kanu eungap. Aki-aki jeung nini-nini karunya. Harus teu? Lila teuing karunya kanu tunduh geus gagaleongan. Harus teu akhirna salat teh makruh isuk mah. Cirian cenah imam teh eta mah cenah mini belun, lila. Akhirna pindah tarawehna teh. Neangan anu teh. Mantak imam teh kudu bijaksana kitu Bu. Punten ya saon sabab dina hadis Rasul aya pencuri di atas pencuri. Saha pencuri di atas pencuri teh? Hiji imam nu salat narurusuhan teu nyampurnakeun kana ruku jeung sujud. Berarti kudu siger tengah gancang teuing ulah. Lemot teuing oge. Karunya nu lemot nu patuanganana pinuh naik ka luhur mulahe. Bu leres teu? Itu mantak kahadenya. Jadi imam kudu bijaksana. Nu terakhir ibu sadaya nu moal ditarima salatna teh istri nu dibenci ku salakina. Oh kahadeu rek bulan Ramadan. Teangan ridho na salaki, Allah bakal ridho. Lamun salaki ibu bendu, Allah oge bakal bendu. Mantak cari ridho suami. Kumaha carana mengabdi kepada suami sing ikhlas sing ridho. Ngahodaman salaki teh kajen usahana leutikeun bae dan nasib urang Bu sing ikhlas insyaallah bakal jadi ibadah sabab suami istri yang taat kepada suami maka pahalanya sama dengan jihad. Tuh mantak teangan ridho salaki teh sina bungaheun sina senangeun komo ta ayeuna urang sasalaman ka salaki teh menta hampura rek puasa teh ulah ieu mah ari jaroh di udag-udag ari salaki tara dipenta hampurana osok ibu menta hampura ka caroge kudu penta hampurana sabab Allah moal ridho ka ibu lamun ibu teu dipikir ridho ku caroge cek ibu teh bapa hampura ayeuna sakedap deui bulan puasa hampura abdi lumaos loba dosa ka bapa sok loba baha hampura bapa Allah moal ridho ka abdi lamun bapa teu ridho depruk sasalaman sabalikna salaki ge sarua ka istri teh kudu menta hampura ulah egois da sarua jelema cek bapa teh mama hampura bapa rumaos bapa teh kakarak bisa mangyieunkeun imah 2 tingkat mobil balatak tapi bapa can bisa ngadidik mama can bisa ngelmuan mama bapa sanajan rajin salat tapi ngantep ka mama boro-boro asup ka surga ngambeuna ge moal berarti hukum bapa teh dayus hampura mama kepruk sasalaman ka pamajikan barokah dina hirup lah ieu mah rek menta hampura teh era ka salaki teh mari sare itu era terus tuh cari ridho suami ibu sadayana ade istri anu dipikir ridho ku suami teh istri anu solihah ari istri nu solihah istri iza nador tasarot ka di mana ditinggal ku caroge teh nador bahagia salaki teh ningali rarai istri teh aduh seger leres teh mantak istri teh kudu dirawat bapak leres teh lamun istri orang hayang gelis kudu dibere dukungan lain duit wae boga duit ari tengah dukung mana moal dibikeun ka istri leres teh ambe istri orang katingali gelis leres teh kan anu mulia mah anu hebat mangke dipuji ku batur bapak katingali salaki pamajikan teh gelis geus kolot oge ari ngagelis mah da kumaha saku we da sesuaikeun ambeh pipih di modalan pan aya nu murah eta teh aya nu murah haslin make haslin we 3.000 haslin teh yang naik saeutik pon aya pon anu koneng 35 teh aya saeutik wardah nu hejo 17.000 aya alus saeutik MS Glow ada kudu kitu istri teh sina geulis leres teh ulah ieu mah ari pamajikan ranutut neangan nu herang ari pamajikan orang teu dirawat dalamun dirawat mah kitu sarua laras sok mantak sok larurus harawat istri sing bisa bersolek berdandan untuk suami lan ieu manek sare ngadar jengkol awak dibalur ku balsem laras teu cilok di dahar jengkol di dahar nek sare teh mantak kalau banu cara rege gara-gara jengkel kasalaki lain jengkol wae
Sok simpan deh ngarawat diri. Untuk siapa? Untuk suami. Kitu ari ieu mah arek indit teh jeung salaki geulis, arek sari jeung salaki jiga kunti. Kawiwing. Bulu irung ronghok, bulu kelek. Ampun. Kumaha betaheunana? Mana rek jadi wanita solihana? Karena wanita soleh ida nador tasarotka ketika dipandang ngabahagiakeun ngabungakeun. Kahartos Bu? Kahartos Pak? Atos tos kahartos banyak. Da saur pun guru mun ngaji geus kahartos atos. Kahartos? Komo lamun henteu mah dibulak-balik ya kalah kalieun mending geus we. Tah sakitu ibu sadayana bapak sadayana hapunten ieu mah lain ngaji da di ajengan mah seueur nu ngaos mah seueur ieu mah pedah we da kapaksanya da diondang. Nah atuh daek wae pan dibayar atuh daek sote nya daek we. Nya kitu nya hapunten ibu sadayana bahasana kurang entep seureus kurang ngabalago. Hapunten teu tiasa panjang margi dipengker aya keneh ajengan. Anu kaduana sim abdi ada di hapunten bilih ucap pan sim abdi tadi nu kirang pernah maklum da abdi mah malu kasar lain malu halus gitunya malu kasar lain malu kasar terus mah jurig meureun ibu teu katingali geus teh nya biasanya eta mah hapunten sakali deui ulah aya geundek maleuk-meuk urang seleh bebaskeun urang sadayana tiasa ibadah Ramadan dugikeun ka tamat amin. Tah sakitu panginten ibu sadayana mung sata acan mungkur angkat pandanganna kabeh urang ngadoa ka Allah. Sok sing luhur atuh teu setruk sok sing luhur tak kitu dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلم